Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihihi. Saya Man Cepot alias Cep Bobby dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin hapunten sim kuring ibu ligir. Soalna sim kuring teh bakal beli baju lebaran. Biasa hari lockdown mah. Teu boga baju aing mah. Hapunten asadana. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anjing pagetong kurang teh sesedihan. Jadi tahun sesedihan teh. Oh isukan pagetong kurang lebaran. Ayo ini lebaran. Astagfirullah. Ayo baraya sadayana. Si dihapunten sim kuring pilih aya seueur kalepasan. Hoi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, astagfirullahaladzim. Bagus ya, bagus ya. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayeuna teh nya puasa teh tereh tamatnya. Ya tuh Mang Epot aya Mang Ewo. Padena jadi hapunten sok sanaosnya ayeuna teh puasa ayeuna teh secara puasa-puasa anu saatos-atos gitunya. Sok sanaos ayeuna dina ibadah kirang khusyuk gitu tah gelandaran sagala di aya peraturan pemerintah karena aya si Covid tapi teu ngirangan ka naonnya pengirangan hikmat tina sasisiam ieu ku Mang Ewo alias Mang Eput pada sina dasi hapunten terutama kepada seniman pecinta wayang golek khususnya di Baya Putra ka grup-grup atuh anu anina tah sanaya project atuh ka grup-grup family Ewo sing dedah hapunten, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, sakitu we Mang Ewo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya
sepur Utamina